Wilujeng enjing bagi pamirsa sadayana dinten ieu simkuring bade ngawartakeun berita anu dateng ti SMK Negeri 1 Bogor. SMK Negeri 1 Bogor teh geus ngabukaan pendaftaran keur siswa baru tahun ajaran 2020 sampai 2021. SMKN Hiji Bogor, perenana di Jalan Halang, nomor genep Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. SMKN Hiji Bogor ngabuka pendaftaran pikeun siswa dina tahun 2020 jeung 2021. Dugi ka SMKN Hiji Bogor, parantos ngahasilkan alumni anu mumpuni dina bidang masing-masing. Alasan abdi masuk SMK 1 Bogor teh nyaeta sebab abdi SMK 1 Bogor teh geus boga loba prestasi di Kota Bogor sorangan atawa ti luar Bogor. Jadi SMK 1 Bogor teh geus bogaan nama sorangan di Kota Bogor. Alasan abdi lebet ka SMKN Hiji Bogor kusabab pun raka abdi alumni di SMKN Hiji Bogor sadayana tiasa sukses. Kata-kata lulusan ti SMKN Hiji Bogor tiasa berhasil. Sadayana sareng tiasa langsung damel di pademangan nu sae. Kelebihan SMK 1 Bogor di mata abdi teh nu bener abdi SMK 1 Bogor teh geus boga loba prestasi jeung jurusan teh geus boga akreditasi anu alus jeung SMK 1 Bogor teh boga jurusan pariwisata emang geus boga alumni jeung lulusan teh geus pasti kompeten. Kalebihanna di SMKN Hiji Bogor nyaeta SMK Negeri Hiji Bogor unggul dina karakter, pendidikan, keahlian, kebersihan, disiplin, tina segi waktos nyarios berpakaian. Nu kadua, ningkatkeun kanyaho sareng keterampilan sumber daya manusia dina unggah masing-masing kompetensi ahli ngalangkungan, penguasaan ilmu sareng teknologi, nyiapkeun lulusan kalayan etika kerja anu luhur sareng biasa bersaing secara positif, numutkeun kana tuntutan zaman. Nah, pamirsa sadayana sakitu anu bisa abdi dugikeun ka pamirsa sadayana jeung tepang deui di waktu anu lain hatur nuhun.